berduyun-duyun jelema menuju neraka. Kaget sahabat, salah ngomong meureun Kangjeng, berduyun-duyun jelema ke neraka. Asana lain meureun, berduyun-duyun jelema ka neraka. Aya anu mandeg disikirkeun, awas ya, ayo sia mah ka nerakana, halangan aing. Oh berarti bener cek sahabat. Lima ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Karena engke jelema lalumpatan menuju neraka. Cek Kangjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat cari cing bae. Maksudnya salah tante Kangjeng Nabi ngomong nyarita. Kangjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka. Percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek-gerbek bus kuya maka cai aya naon gerbek bus tak ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman. Sahabat tetep masih culak-cileuk keneh wae. Masa sih cak hatena neraka kan seuneu jelema kudu gejeburkeun ka seuneu. Ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye masih didengekeun bae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng. Kangjeng Nabi kan weruh sadurungna sahabat teh masih kene culak-cileuk. Banget teu percaya cak Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka. Percis kos kuya nyalamatkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun. Malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun, lambat amat sih ka neraka. Disingkirkeun kunyana anjeula. Jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat anjeula. Wih bari yang berani ayo aing geula geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian biasa. Berarti kan geus 3 kali Kangjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jereba berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pamimpin. Mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa, mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri, eta ngaranna menuju neraka jahanam. Ya Allah ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bibisaan tok sama kos gitu mah ya lain mah ngaji sia dek ngadengekeun teu teu kajeut. Jadi mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laleutik kae. Mungkin dia mah teu kudu ngaji geus, sia jeung Kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Ieu teu bisa cenah macana. Emang sia mah ciri neraka teu bisa maca kitab. Ya anu ahli surga mah bisa maca kitab. Waduh, cak meri maji makanya aing teu. Teu pandai ngadengekeun. Pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleu sa Indonesia. Hayu teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ya, ceuli aing sumpungkeun. Asal aya bae ge. Gubernur ima ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana mantak aing ngomong kos gitu teh bibisaanan sama kiai sakeun teh ya tuh aja bibisanan aing terus ya teu percaya siap
atau babagi bae ge di akhirat dah surga malain nu ki uci anu pangeran aing mah wau jeung pangeran goblok ya kayak sombongannya lah sombongan gitu mah mejehna pajar bae bener bae sombong lah pangkorak sia. Nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta Kangjeng Nabi heula lah dikena kitab Mukjizatur Rasul di akhir zaman aya kitabna beuli geus mah jang pamimpin bae beuli sia mah teu kudu lah cukup ngadaengkeun di aing geus ya Ki Golkar tilok ngomongkeun nu kitu pan Ki partai tilok aing ya gua ngomong ye berduyun-duyun jelema menuju neraka kaget sahabat salah ngomong meureun Kangjeng berduyun-duyun jelema ka neraka asana lain meureun berduyun-duyun jelema ka neraka aya anu mandeg disikirkeun awas ya ayo sia mah ka nerakana halangan aing oh berarti bener cek sahabat ima ya Rasulullah kunaon lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh dirina ge bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kangjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang ulah Kangjeng Nabi berarti aya goron di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik aduh ya okos nulungan rangda eta teh ada udang di balik rangda eta Kanjeng Nabi aya rangda ketabrak sepeda di ais eta teh lain sangais-gaisna mun ditanya karunya jasa ketabrak sepeda sakjana isukna aya nini ketabrak motor diantapkeun punyana goblok taji pendi blon korek ada udang di balik eta aduh Masya Allah nah iya ge jekel bendera ketika hayang tak Kanjeng Nabi aya gorod ketika embung karak ya Masya Allah mulus berarti nah jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang deh sahabat kaget je pan ka dagang-dagang atuh kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba dipikir je berarti menuju neraka kabeh eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa nah geus cerita akhir zaman tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina tanda akhir zaman teh mabok tanda akhir zaman teh kitu sarik maling kabehan maling geus puguh masyarakat maling HP maling sepeda maling motor maling mobil atuh jadi negara ge maraling beda ngaran doang jang masyarakat mah maling jang di luhur mah korupsi beda ngaran urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling Baja maling, mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh, itu tuh tukang korupsi, bagus amat. Bagus, saknya teh. Tuh nyaon korupsi nya mah. Sarua jeung air mineral, barang urang dibere ini air mineral, embung ini mah air mineral mah. Kunaon? Eta kan dicampuran mineral. Oplok. Cak jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah. Nih air mineral bagus nih embung ini mah air kudu dicampuran mineral ya ini udikna gebelah itu dari udik tamati udik teh masih 2 kilometer kan itu eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mana urang lembur teh nyaho mesti ngadikeun situasi dan kondisi cak urang lembur teh mah kiai sisian malulu cenah ngomongna ieu mah teu betah orang lembur atau diberi bahasa kos gitu nyana dek intelekan jadi orang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur bae sok sekolah ye loba jasa nu ditahan bahasa Indonesia teu betah ieu mah
emang tebetah atau bisa teu bisa aing teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas pokos urang rajet bahasa Jawa kebel-kebel Sunda deui bae nya gitu. Aduh, Masya Allah. Nah, iya. Jadi orang namun nyaritakeun mujizat Kangjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kangjeng dan hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna yusafiruna ila jahannam. Ih. Berangkat kabeh ka jahanam. Ai. Muka dua yas'auna ila jahannam. Lumpat yas'auna mah yusafiru mah leumpang, yas'auna mah lumpat. Sahabat kaget, penyeluluatan si ka jahanam. Orang bener siaulah yang serikan pamimpin lompat ke jahanam nu tadi kedua pedagang ge orenganan lalumpatan ke jahanam nomor ketilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ke jahanam bae yeuh ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae tadi mah ka aing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua ayo atuh berjamaah lah 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae Allah Karim sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabbi Masya Allah pindahkan keur aya di California Masya Allah pohar ya Allah jauh teuing lah ke California mah pencet deh Texas woi cek ini eta sih negara mana ulah loba omong nih ini mah nying bae nyaona paling ge bojong bae kendal dan nyaona mangsa nu karari itu bae teketos bae des nyaona kadinya bae pugu di bojong ge sarujeng di Texas kuari mah teu nu teu akur kuari kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda kahirupan di California jeung di BSD teu beda setika can akur sok deuleu naon eueuh kuari di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas urang turun di pesawat di Abu Dhabi minuman ti mimiti segede cinggir datang ke segede awak minuman haram aya digelar di Abu Dhabi cek urang ieu negara Islam nama ieu tapi pan minuman pohara meuli urang roti di dinya plek nu belah dieu tuh belah kulon ngelempet dibuka aya gambaran jerona roti kula ge teu bebeja kan nu sejen kula doang eta geus aja mareuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh wow barulut tempat tadi Abu Dhabi cek kula teh meuli roti belah ditu tah nah meuli leutik sagede korma segala naon dibeli buka aya gambaran sia seuri emang ngarti teh naon sih maksudnya aya gambaran tuh pakai celana sia geus ditutupkeun deui ku kula lah dia kan banjang bawaan ka imah Masya Allah Karim beres haji caritana ieu kan aya ngarokok kan teu meunang ngarokok bebas ayalah tempat-tempatna di bandara teh di ditu hiji dia ya karena ada sepi di dia ya ulah asup ka dinya tuh keur asup mah kula sorangan meunang meureun samenit brus urang baru le datang marak calana make sakieu ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia geus biasa kaluar we kula masyaallah Karim eta di Abu Dhabi kos kitu di Abu Dhabi encan di jero na eta kakarak di bandara
Masya Allah Karim, encan di Amerika, encan di Inggris, encan di Jerman, di Prancis, tekudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu. Masya Allah. Tanyakan ke kacamat gitu. Pan nanyakan kacamat berarti rahasia. Geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat, camat anu gaul tapi camat. Saha? Teu jauh kula wae, teu jauh gitu. Jauh jasa. 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit. Terus siapa semuanya satelitnya tadi mana? Dasar lembur siapa? Kampungan. Kos gitulah Indonesia eta ge pangrah. Mantak berduyun-duyun menuju neraka. Di akhir zaman geus eueuh anu teu lumpat ka neraka. Cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutikna geus saeutik deui qalilan bahasa qalil teh saeutik agol min golil jadi itu bahasa Kangjeng Nabi agol min golil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun cak urang saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datang ka engke Imam Mahdi turun datang ka Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecrep satahun angkep pulang lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal dibarat geus eker malah nah ieu tinggal hujan ngecrep satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam teu karasa Masya Allah tetap urang memantak ngaji urang hayang salamet mudah-mudahan urang kabehan disalamatkan ku Gusti Allah keluarga urang pemajikan anak incu urang disalametkeun pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet